Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepankeun wasta abdi dal adira abdi ti kelas 8C abdi di dieu bade macakeun biantara baturai tideung. Puji sidareng syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah dina dinten ieu urang sadaya tiasa riung rumpul dina raga jeung seni upicara baturai tideung. Wira simkuring sapara kanca bade ngaturkeun di sakola sabada tamat diajar 3 tahun. Bapak kali Ibu, hadirin sadaya anu dipihormat. Simkuring gadang di tempat minangka mawakil ti rerencangan kelas 3. Hoyong cumarios ngenalkeun kana teungangan. Mungguh ari waktu asa nyiak pisan sajorelak. Asa kamari keneh, simkuring sapara kanca munggaran lemet ka ieu sakola. Ayeuna tos kedah baturai deui. Moal ti atur sewu nuhun kana pirang-pirang kasayan ibu bali bapak guru sadayana. Simkuring sapara kanca teu tiasa bales eta kasayan anggi ngenalkeun doa pamugi rupidik elmu parantos dipaparinkeun. Kaki ganjaran nu ageng tikel-tikel ti Gusti Nu Maha Suci. Atuh salami simkuring sapara kanca diajar di sakola. Kantenan bae seueur pisan kalapatan, seueur pisan sikap sareng nyuhunkeun dina hapunten tina sabudaya kalapatan kalulupatan. Pamungkas, simkuring sapara kanca nyuhunkeun pidoa ibu kali bapak guru sadayana. Pamugi sadaya alumni nu lulus taun ieu tiasa neraskeun sakola lungsur-lungsur teu aya halangan harungan. Jugruk elmu di tingkat nu langkung luhur. Rupina sakitu dipikahatur. Hapunten bilih aya basa nu kirang marendah larapna. Bilih aya kalimah taraos kana manah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.